Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun nami abdi Niko William Supandi di kelas 12 tilu. Waktu ieu abdi bakal ngajelaskeun ngeunaan es doger. Es doger mangrupa lepat satu kuliner yang asalna ti wewengkon Cirebon Jawa Kulon. Tapi saking populerna jajanan anu hiji ieu anjeun tiasa mendana di daerah-daerah ageng liana sapertos Jakarta, Malang, dugi Surabaya. Di wewengkon Jakarta sorangan ayana es doger atos nempel pisan di hate balarea. Pasalna tak sesa kanggo kamenda jajanan amis anu hiji ieu margi seueur padagang es doger anu menjajakannya di sisi jalan serta gampil dipanggihan di restoran-restoran nu tangtu. Es doger sorangan mangrupa rupi inuman anu dijieun dicampuran es sugu anu ditambi pinarep sirup, parutan kelapa, potongan alpukat, peuyeum deugi nangka. Es doger ieu barobah kaayaan primadona di daya-daya anu ngabogaan suhu condong panas. Margi tiasa ngelesatkeun dahaga serta nyegerkeun stamina. Bayangkan wae rasa amis ti penerep anu nyerapan di jero lembutnya es tugu sarta dilengkapkeun kalawan buah alpukat anu ngabogaan cipta rasa khas sarta berpadu kalawan parutan kalapa. Wah, ngebayangkan nawae atos damel ngelainya. Saterusna atos tahukah anjeun ngeunaan es sejarah ti es doger lamun tacan teu aya salahna lamun anjeun menilik sejarah ngeunaan es doger anu cekap metode dihandap ieu bisa jarah. Urang oge bade menyajikan resep es doger anu tiasa anjeun kanggo diimah. Yuk, regep artikelna dihandap ieu. Sejarah es doger, lamun anjeun nyaeta pecinta es doger, mangka tak aya salahna lamun anjeun menyimak sejarah ti es doger dihandap ieu. Aya sababaraha sejarah ngeunaan es doger, teu aya anu tangtos margi ieu mangrupa carita anu diturunkeun turun-temurun. Inuman anu asalna ti wewengkon Cirebon, Jawa Kulon, ieu dipercaya baheulana dimangpaatkeun ku balarea suku Betawi minangka susugu anu disajikeun wanci acara-acara nu tangtu. Dina dasarna es doger disepakati minangka inuman tis anu didamel di wewegan diserut, saterusna ditambi kalawan pinarep peuyeum sarta bahan-bahan liana. Saterusna di zaman ti heula para pedagang anu menjelaskan es doger ini karena ku cara dipanggul penjualan sapertos ieu oge lumangsung cekap lami dugi akhirna kepikirkeun ide kanggo ngamangpaatkeun gerobak kanggo menjajakan es doger. Gerobak kasebat diseurengkeun dugi saterusna wadala wasta anu dipikawano dugi ayeuna nyaeta es doger anu tak sanes sarta tak sanes mangrupa singgetan ti surung gerobak tapi aya sejarah sanes ngeunaan kawit usul wasta es doger ieu. Sababaraha aya anu nyebutkeun yen kawit usul wasta es doger nunjuk ka jajanan anu dawam disuguhkeun dina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.